Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang benar deui hanca dongeng si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu jalaah. Para mitra kaum dangu sadayana. Si kondang harita eureun di tempat anu memang asing ke dirina. Eta tempat emang merupakan dataran, tapi sanajan dataran gitu taringgul ku batu. Tempatna menikah tidak pisan gersang nekeranan. Reg si kondang harita eureun panonan nu rancing geus terurat reret ka kinca ka katuhu. Barang keur kitu ngong kadenge sora tan katinggal ku si kondang. Kondang. Ilaing tangtu rek nuju ka Gunung Siluman lain. Si kondang anu kaget harita ngareret. Ih. Sajen ieu manusia haram cadat. Make jeung ngomong tanpa sora segala rupa. Manusia. Di mana ilaing euy? Kunaon? Kawan itu nyamperkeun ka aing segala rupa. Yeuh aing si kondang. Lamun lalaki langit lanang jagat keluar sia. Gede wawangan ilaing kondang. Les eta cirim teu kadenge sora angin acan. Si kondang anu beringas panona rincing page kancing saringsat page iket. Panona rurat ret ka kenca ka katuhu ibarat menukun tu anu keur neangan lauk. Kurang ajar. Saha nu geus ngaganggu ka aing segala rupa. Make jeung ngomong tanpa kadeuleu ku aing segala rupa. Barang keur kitu harita corelat katingali ku si kondang aya cirim anu jangkung ngacorelat. Si kondang harita ngareret tapi eta cirim teh geus sakolebat geus eueuh. Ih. Saha cenah ieu teh? Ngaron ngaheurian sagala ka aing. Ceuk si kondang. Bari taki-taki turun waspada. Tangtunganna mancuh dina tangtungan pinuh ku kasiagaan. Corelat deui harita katingali ngacorelat di belah kencaeun si kondang. Tapi kawas tadi deui wae pas direret teh teu katingali. Si kondang puguh we amarah nekeranan. Setet sakolebat si kondang harita anu geus teu kanyahoan geus nyabak nate geus nyepeng di senjata na merupakeun pedang andalanana. Si kondang harita ngagorowok make tenaga lapisan tangtuna. Sing sawai anjeun kula nu ngaran si kondang moasieun sarajan diheurian kawas kumaha euy. Ayo gerak keluar. Urang padu hareupan jeung aing ulang nyekel sabuk milang tatu deun. Jawaban si kondang tangtu harita kesel nekeranan. Sanggeus sababaraha waktu nungguan si kondang can aya keneh jawaban. Waduh urang ajar ieu jalma ngaheurian ka aing hungkul jiga nama ieu. Aing kudu nyingkat ti dieu. Hayang aing diheureuyan ieu. Ceuk si kondang harita taki-taki nu saterus tangasupkeun di pedangna. Si kondang harita notolkeun inus sukuna ngagunakeun aji kidang kancana nu geus sampurna. Belesat cirim si kondang harita belesat ninggalkeun eta tempat. Sedengkeun ari jirim anu jangkung begang harita tetep nuturkeun ka si kondang. Dina bibirna katingali nyerenge. Sabab tetela si kondang sanajan kumaha oge anu gede wawanena. Jelas si kondang mangrupakeun murid salah sahiji guru anu kacida pisan gagahna anu ngaran Aki Baya. Ngan hanyakal Aki Baya ereh tarung ku hiji jalma anu can dikanyaokeun saha nu geus ngelehkeun Aki Baya. Nepi ka kiwari si kondang oge nepikan liar neneangan saha nu geus pernah ngelehkeun Aki Baya. Tapi nepi ka kiwari si kondang neangan oge encan aya tur can ngadenge saha nu geus ngelehkeun
akibaya nu jadi guruna. Si Kondang terus pebelesatan harita nuju ke Gunung Siluman. Anu memang Gunung Siluman teh kacirebisan jauh na lamun ku leumpang biasa kudu nyampe 3 poe mah. Tapi lamun ku sacara ngagunakeun aji kasakten ngagunakeun ilmu panemu tur ngawatek aji paragi lumpat. Tangtuna 3 poe waktu teh henteu ngaruh keur si Kondang. Sabab si Kondang anu ngagunakeun aji kasakten ilmu paragi lumpat geus jelas ngajadikeun lumpat si Kondang moal lila nepina nyaetana ka Gunung Siluman. Hawa tiis tengah peuting geus karasa ku si Kondang. Nandakeun hawa gunung anu memang geus karasa ku si Kondang. Si Kondang nangtung mancuh ngeureunkeun lumpatna neuteep seukeut ka hareup. Anu sakedeung deui kurang leuwih setengah poe meureunan deui. Lamun ayeuna tengah peuting lumpat isuk-isuk hartina si Kondang geus nepi ka imahna Aki Aub mangrupakeun guru nu jadi guru manehanana nyatana guru Kibuya. Teuing lah geuningan aing geus nepi deui yeuh ka wewengkon Gunung Siluman. Anu hartina aing isuk-isuk kudu geus nepi aing ka Gunung Siluman samemeh panon poe meletik. Ngan anu jelas aing kudu istirahat heula di dieu sama sawatara waktu. Cek si Kondang harita beri goloyoh. Si Kondang nyamperkeun kana hanapeun tangkal anu memang ngaroyom. Kek si Kondang diuk dina batu bari nyarane kana akar. Hawa anu nyencep tiis lir anu nusuk kana sungsum balungna si Kondang. Tapi si Kondang anu memang geus kalatih. Hawa anu tiis teu jadi ngaruh kana awakna si Kondang. Barang keur kitu gorobas kadenge ku si Kondang aya nu ngagorobas. Barang direret tetela Bagong anu ngaliwat caada Bagong geuning anu ngaliwat ieu si Kondang nyarane deui. Barang keur kitu deui gorobas dikadenge ku si Kondang harita ngagorobas. Bagong deui wae jiga nama ieu. Cakakak kadenge aya nu seuri mun dilalenggakan karanan. Bangun anu genah tur nikmatna karanan jigana teh ngadenge si Kondang anu nyebutkeun Bagong deui wae. Kondang, Kondang. Si Kondang rungaringeuh. Aya nu manggil-manggil ngaranna. Korejat si Kondang harita ngorejat. Asa kaganggu jelas keur si Kondang. Sabab eta sora teh bet sarua jeung nu tadi. Nah, ceuk si Kondang teh aya jalma nu nuturkeun wae ka manehanana. Pok si Kondang harita ngagorowok. Saha ilaing sabenerna euy? Kunaon ilaing make jeung nuturkeun wae dewek ieu teh? Nah wawuh jeung aing. Nah apal ka dewek? Lamun ilaing wawuh ka dewek, kunaon ilaing lain nepungan ka dewek, yang hareup ka dewek. Ulah jadi pangacut euy. Ulah ipis burih deuleu. Kaluar. Cep deui harita sora cempling teu kadengena naon. Si Kondang beki bingung wae nu tadina rek istirahat. Aduh, aram cadahna keranan di jalma jikan ngahaja ngaganggu ka aing. Tapi aing teu ngarti ieu saha manusana nu geus ngaganggu ka aing. Diteangan-teangan ka mana? Da aing kudu neruskeun di perjalanan. Bener. Jigana aing kudu neruskeun perjalanan ieu mah yeuh. Ceuk si Kondang harita bari neuteep seukeut ka hareup. Sageus kitu nutolkeun inung sukuna, belesat si Kondang harita ngabelesat. Ngagunakeun adik kidang kancana nu geus sampurna. Awak si Kondang anu belesatan harita nuju ka Gunung Siluman. Anu mana di Gunung Siluman mangrupakeun tempat Aki Buya atau Aki Aub ayana. Samemeh subuh si Kondang harita geus nangtung di hiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun tempat anu teu asing keur dirina. Sabab
sering dibawa kadinya ku Kibuya almarhum baheula. Si Konang dina hatena pok ngomong. Tete lah yuk tempatnya perubahan di baheula lebih ka ayeuna teh itu batu nu gede ngajung kiring aya keneh. Terus pula dieuna curug anu sakitu luhurna oge aya keneh. Hawa anu kacida pisan tiisna oge masih sarua jeung baheula. Aing kudu asup ka imah aku aub yo. Cek si Konang harita bari neuteup ka hiji saung. Rumana eta saung teh ti baheula nepi ka ayeuna anger keneh. Rupa jeung bentukna kawas kitu. Teu ngagedean, teu leutik. Kitu we disebut saung da memang imah, disebut imah da leutik. Si Konang lumpang harita ajeleng-ajelengan dina batu. Ayaan dina poek tapi teu ngaruh keur si Konang. Kajenting poek oge keur si Konang mah tetep panonna bisa ningali kana tincakeun jeung kasabudeurna di tapi tempatan. Sanggeus nepi ka hareupeun imah atau nepi saung, si Konang nangtung mancuh dina tangtunganana. Barang keur kitu blesat. Aya hiji daun anu ngablesat. Rek nuju kana awakna si Konang. Si Konang kacida pisan kagetna sanajan manehna teu ngareret. Tapi gerakan si Konang anu memang geus kalatih. Sekelebat si Konang harita newak eta daun. Barang ditewak purutuy. Eta daun teu kacekel, ngadon muruluk jiga lebu. Konang harita nepi ka beureum beungeut lantaran ngarasa amek. Asa diheureuyan. Jelas asa diheureuyan. Urat reret ka kenca ka katuhu. Nya teh si Konang, saha jelema kira-kiran biraikeun ngaheurian ka aing sagala rupa. Moal kitu Ki Guru ieu. Aing yakin ieu teh Ki Guru jiga nama. Rangker kitu coilat. Coy gereg. Di hareupeunana harita anu nangtung mancu hiji tangtungan anu aki-aki awakna begang tur jangkung. Konang. Bagea euy. Lain geus nepi ka imah dewek euy. Kumaha kabarna sia? Si Konang neuteup seukeut bari mundur. Tapi langsung harita seuri beberapa katakan. Aki, ari sugan teh lain aki. Boroma dewek amak euy Ki. Si Konang. Memang anger keneh adat siat di baheula nepi ka ayeuna sia Konang. Hayu ka imah ieu. Si Konang harita nuturkeun ka imah. Naek kana golodog nu saterusna asup kek diuk tina palupuh. Jero imah anu leutik palupuhna meuni herang kerangan. Sedengkeun Bah Aub atanapi Aki Aub harita sila menep. Saterusna Bah Aub harita pok ngomong ka si Konang bari neuteub seukeut. Teutepanana dir ibarat sila latuan anu tembus kana jantung si Konang. Aya naon si laing datang ka dieu Konang? Lila nakeranan timimiti guru ilaing Kibaya eueuh. Ilaing kakar datang ka dieu padahal dewek geus ngadagoan ti baheula. Ugo ge Bah, ulah kakara kaingetan ayeuna. Kula ayeuna datang ka dieu teh tayalian arek guguru deui ka Aki euy Bah. Nya Aki nya Abah kumaha sia ngomong teh? Lamun rek aki-aki ka aing, lamun rek abah-abah. Poho Bah. Jadi ilaing ayeuna datang ka dieu rek guguru, rek neruskeun ilmu anu diturunkeun diwariskeun ku Aki Baya. Memang kitu Bah. Hade euy. Tapi kunaon si laing kakara ayeuna datang ka dieu euy? Si Konang harita rada eureun sakedeung ngomongna, terus neuteub ka Bah Aub. Jadi kieu Bah, kaduhung kula henteu ti baheula datang ka dieu Bah. Sabab tetela disaluhureun kula teh masih kena aya jalma anu ngabogaan ilmu nu hebat anu ngaran cenah si Kamileung. Samalah
ulah bah geus pernah tarung di hiji panggung. Ulah memang teu kasorang, tapi lamun ningali kana ilmu panemuh jampe pamake manehanana anu gagah sakti, ulah yakin ulah moal sanggup ngungkulan eta manusia anu gerakan-gerakan tur jurus-jurusna aneh bah kona atanapi bah au harita kerung. Jadi ilaing kadieu teh alatan ilaing eleh tarung. Bener bah. Jadi sabenerna ulah can pernah eleh bah, henteu eleh. Tapi memang dia mau ningali gerakan jeung jurus-jurus yang aneh, kula bakal eleh juga nama. Halus euy. Untung ilaing datang ka dieu. Sabab memang aing geus ngadenge aya manusia jawara gagah tur sakti anu ngaranna si Kamileung. Sanajan eta manusia anu anyar pinangih datang di kadunia kajawaraan, tapi jelas mawa pangaruh anu memang hebat di rahayat sakabeh euy. Sabab si Kamileung sajaba anu gagah tur sakti. Si Kamileung oge anu boga budi parangi nu hade, tukang tulung tinulungan kanu butuh nalang kanu susah euy. Henteu dipilih-pilih, henteu dipilah-pilah lamun arek nulungan. Nu goreng patut, nu alus, nu geulis jeung nu goreng dodonges oge ditulungan. Eta jalma anu kasebutkeun unik anu luar biasa. Para mitra kaum dangu sadayana, cag urang tunda heula si Kondang anu keur guru deui nyaetana kaki Aub lantaran ngerasa kawirangan. Memang can ngerasa eleh ku si Kamileung, tapi ningali gerakan-gerakan tur jurus-jurus si Kamileung anu memang hese pisan di alana, bisa wae manehna lamun bener-bener tarung jeung si Kamileung bisa eleh. Ayeuna kacaturkeun si Kamileung. Si Kamileung dina poe harita anu keur leumpang we. Kayaan anu tengah poe ereng-erengan si Kamileung harita leumpang. Si Kamileung katingali tina tarangna anu renung ku Kesang lantaran ngahaja si Kamileung teu ngagunakeun kasaktianana pikeun lumpat atawa naon. Si Kamileung hayang leumpang, hayang ngaluarkeun Kesang, hayang ningali kaayaan anu diliwatan ku diri. Aduh, nepi ka panas moreret kieu yo. Wah, aing nepi keluar atlet ku Kesang, tapi genah karasana kana awak aing keluar ku Kesang yo. Untung aing teu bau kelek yo. Coba lamun bau kelek. Ekeun heula tu aing adalah teh bentang ka itu ah. Cek si Kamileung harita bari ngagancangkeun leumpangna. Lantaran panas mereka tidak bisa mereretna. Sanggeus nepi kana neupeun tangka gek si Kamileung harita diuk dina jukut. Si Kamileung diuk dina jukut harita dipepenek ku angin anu memang ngiliwik kenah nakeranan. Atuh daek teu daek, panon si Kamileung jadi sipit. Bekirila si Kamileung harita anu eueuh batur ku sorangan we ngadekul. Di sisi jalan nu antukna golehe si Kamileung harita ngagolehe. Awakna nyampai dina jukut nu saterusna kusek si Kamileung harita sare. Dina kayan keur sare si Kamileung harita datang sababaraha urang jalma. Eta jalma teh mangrupakeun anu pangawakanana jarangkung badag make baju sing sarua hideung. Rasa urangna anu apa ka si Kamileung sabab manehna pernah nempo si Kamileung. Reg eta jalma harita eureun. Si laing apa teh saya teu nu keur molor euy. Emangna saha kitu Kang? Eta jalma nu ngaran si Kamileung. Aing pernah nempo eta jalma sawaktu si Kamileung ngagagalkeun aing
waktu aing arek ngaranyah ka hiji kampung euy. Aing jelas moal kapalingan tenyo deuleun eta si Kamileung. Ah, bisi salah Kang. Wah. Meungpeung ayeuna si Kamileung keur modar. Keur modar. Keur molor, urang podaran sakalian euy. Sabab lamun si Kamileung kadeuleuk keneh kumelenang di alam dunya. Ripuh keur urang mah bisa runyah-ranyah deui ka perkampungan euy. Sanajan dina bisa oge tang tu urang mah bebas kudu culang cileung heula. Kumaha carana? Mayan si Kamileung keur molor bah, Kang. Eta jalma nu jangkung badag harita kan gampleng. Ngegampleng kana pipi eta jalma. Jauh. Aduh. Urang ngajar sia. Podo teh katotoloyo deuleuan sia. Dipencit beheungna kececet we sia ku sia. Make jeung tata nyarek modaran teh sia. Teu apa carana gerak ku aing wang paragakeun ka sia. Ampun. Bangsat sia. Lain kalah kamara lohok kitu jika hayam pelung sia deuleuan. Buru pesat pedog sia. Siap Kang, siap. Pencit ieu teh, pencit. Kececet we nya. Kececet we nya. Buntungkeun huluna tah, gantungkeun dina tangkat cau ka ditu. Yakin nya teh lu ngomong teh sia aing ditalabung ku aing. Ingkig atuh hate sabaraha urang. Aya kana opatanana nu maresep pedog rek direncah awak si Kamileung anu geus jelas si Kamileung anu tukang ngahalangan kana paniatan para karaman. Palamitra kaum dangu sadayana. Eta jalma anu opatan ting katayep ningali si Kamileung anu calangap bari ngorok sagala rupa. Eta anu opatan nepi ka ting sarenge pok nu salah saurang narita ngomong. Si Kamileung mah calangap kitu euy. Mun dua belan tanda kali itu bere juku teh seletik pelakan kita sungutna euy. Urang ajar teh sia bileungnya ngejeng karek sagala rupa. Geus sia teh ulah loba omong, urang podaran si Kamileung teh aing bagian beheungna sia nyacag kana pelebas sukuna, pelebas cingir-cingir lagi teukan we kitu man. Yakin ieu teh montong loba omong sia. Nu opatan harita ting katayep. Geus deukeut kana awakna si Kamileung anu siap dipencit lantaran si Kamileung anu harita memang keur sarek. Sep, opatan harita ngangkat pakarang. Ngan gampleng harita eta pakarang teh ditarajangkeun si Kamileung kanu keur sarek. Maksudna diarahkeun kana peleba beheungna jeung awak-awakna si Kamileung. Tapi nu matak aneh anu dicacag lain awak si Kamileung tapi jelas mangrupakeun taneuh urut sarena si Kamileung. Sedangkeun si Kamileung sorangan teuing geus ka mana sakolepat sakicip geus eueuh ti hareupeun manehanana. Atuh puguh we nu opatan harita teh geura ringeuh nyaho manehana ngadon nyacag taneuh. Ka mana si Kamileung garam jada? Sedangkeun lain kudu si Kamileung hungkul nu aneh. Tapi jalma nu jangkung gede anu yang minangka pamimpinna meureunna nu apaleun tur wawuh ka si Kamileung. Harita oge sarua panonang burileng. Lantaran ngerasa kaget si Kamileung anu eueuh dina tempatna. Sareng keuri kitu kadenge harita nu sisirian bari jeung nyanyi teu puguh teh. Ucang ange. Eta jalma anu limaan anu gelepan tinggal ringeuh. Areret kana hiji tangkal. Katingali si Kamileung harita anu keur ngorong we bari ucang-ucangan dina dahan. Ulah ngajar sia Kamileung. Sia memang salamet euy ayeuna. Ceuk eta jalma anu jangkung badag nu ngarasa panasaran ka si Kamileung padahal mah geus eleh manehna teh. Si Kamileung harita pok ngomong. Geuningan maneh aya deui euy. Jika nama hayang dicukuran kumis euy. Cilat si Kamileung harita ngocorilat. Awakna ngalayang celek harita. Langtung mancuh di hareupeun eta jalma anu jangkung badag. Eta jalma nu jangkung badag harita mundur ka tukang. Sabab tetela gerakan si Kamileung kacilebisan gancangna nyaho-nyaho geus aya di hareupeun manehanana. Aya naon lur? Ngahudangkeun
batur keur sare bete keur ngimpi papangis jeung putri dina tampian ngan hanyakal pas rek mani uing teh kahudangkeun jadi kumaha tuh nya ieu teh. Kira-kira lamun ti dieu kabelah ditu teh aya jalan tuh. Bangsat sia kalah nanyakeun jalan ka aing kabur sia bangsat. Uing mah nanyakeun we sugan we atuh aya tukang dawet. Aduh, adam jadah ieu manusia. Kamileung. Teteh lah. Lain keur hirup wae sia jag-jag teh euy, keur molor oge geuningan sia hebat. Nah, geuningan. Geuningan sia. Kamileung. Sanajan sia ayeuna lolos teu modar teu paragat nyawa keur molor. Tapi ayeuna ku aing ye dengekeun. Deuleu ku sia naon ieu? Nyaho ieu ge teh mah panyapit kurang don. Waduh. Keris aing disebut payaget ulang. Yo dengekeun kamileung sia bisi teu apal yo. Ieu teh nu kasebut wasi aji pikeun maragatkeun beheung sia. Misahkeun nyawa jeung raga sia deuleun. Bangsat sia make jeung mejus sagala rupa. Pan uing teh sare. Jadi asup angin hampur we. Belajar. Eta jalma jangkung gede kecil pisan amakna. Geus teu mikirkeun di anak buahna nu teu ngarerung tadi. Lantaran ting kunaon pada masih kamireung teu nyerang teu naon. Ujug-ujug kabeh dir ibarat anu kena kukram. Kabehanana ngarumpuyuk we, bari nyarakan suruh suku ting celengir. Kumaha we nu kakeunaan kukram? Sabrut eta jalma jangkung badag harita. Ngarahkeun anu disebut wasi aji mangrupakeun keris. Eta keris teh panjangna kerana. Kuku. Seranganana harita melekat kadenge ting hariusna keranan. Sedengkeun si Kamileung aneh. Dina ngagunakeun ku jurus-jurusna. Nah, da teh sigah jurus silat eta mah sigah si Kamileung anu keur joget we jaipongan dina ngakilekna ka kenca atur ka katuhu teh. Kadang-kadang ngaleor ka belah katuhu. Kadang-kadang ngaleor ka belah kenca. Kumaha ieu naon teh jalma anu keur jaipongan. Sedengkeun jalma anu rajang terus-terusan harita teh mereka sempetan kasih Kamileung. Harita nu bika sakapeung magagaro kana sirah. Sabab buruanana mereka tidak bisa lingasna, padahal mah kur katingali da kurut tibah lungat dinget saeutik. Cing sok beakeun uing can wis tamat ieu joget ya. Alo lalong. Bangsat sia, modar sia, corelat jeung. Kuku. Seranganana harita nu bika ting hariusna keranan ngarah kana jajantung si Kamileung. Si Kamileung harita make jeung mundur sagala bari ngajebian atuh puguh we beuki amarahna keranan. Suku eta jalma nu jangkung badag harita ngahiuk nu maksudna arek ngagebug kana pelebah pipina. Lamun keuna teh mah suku harita kana pipi nyampai, geus jelas eta pipi teh bakal nyengsol jiga huruf L. Si Kamileung harita ngagentakeun awakna bari ngebutkeun leungeunna. Nu saterusna si Kamileung harita cucuralikeun ka tukang clek nyeng celek dina beun tanggal kai terus cenukul. Sedangkeun eta jalma nu jangkung badag terus-terusan harita ngagunakeun senjatana bari jeung teuing kanaon. Awakna ngadon ribut sorangan, wakuk harita. Naon wae sigana teh meureunan. Tangkal kai ge siga si Kamileung. Tangkal kai harita langsung ditublas. Tangkal cau harita langsung nepi ka paragat eta tangkal cau teh. Sedangkeun si Kamileung anu cenah kule harita bari nunutan nempokeun jalma anu silat eta sorangan. Bekira eta jalma teh siga nu sadar. Yen manehanana teh lain gelut jeung si Kamileung, tapi ngadon ngahajar kana tangkal cau nu aya di hareupeunana. Eta jalma nu jangkung badag harita karung. Urang ngajar. Berarti aing teh tadi teh gelut jeung tangkal kai meureun. Waduh, ka mana si Kamileung ieu teh? Ret katukangeunana katingali si Kamileung anu keur heuai harita. Karena ai maneh? Bangsat sia. Geus galunyak ka aing deuleun. Lain ngalunyak aing mah yang nempo jurus-jurus maneh matak tidak jadi tulu goreng jurus teh. Cek si Kamileung harita bari nyangunyarkeun sukuna. Saeutik oge siga keur teu nyanghareupan musuh. Atuh puguh si jangkung badag beuki amakna keranan. Eta peso belati atanapi keris anu keur dicepeng
harita dialungkeun. Hiu blesor eta peso belati dialuan teh kalis dialungkeun lebih ka lempeng nakaranan kana palbabeungna si Kamileung. Sedangkeun si Kamileung harita ku tiba ngakitakeun awakna saeutik eta kalis digegel ku si Kamileung. Nu saterusna teken peletok. Keris harita potong dina palbahuntuna si Kamileung. Sanggeus kitu si Kamileung ngakitakeun sirahna deui blesat. Eta keris teh balik deui anu tinggal sapotong kana awakna jalma nu jangkung badag atau pugu. Eta jalma anu jangkung badag leuwas nakaranan sabab keris nyaho-nyaho geus aya di hareupeun. Ngan kulepak harita ngagolerkeun awakna kana tanuh. Nu saterusna nempok kana keris anu nancep kana tangkal kai tinggal gagangna. Renghap eta jalma beri pias ngarenghap panjang. Ret ka si Kamileung anu geus eueuh di tempatna. Urang ngajar si Kamileung. Tetel. Si Kamileung jelas-jelas lain lawanan aing. Ceuk eta jalma bari ngareret ka anak buahna kabeh anu aya genepanana. Kabeh nu nyelengir padahal teu pernah bantrok jeung si Kamileung. Ngan tisabrak si Kamileung harita turun tina tangkal kai si Kamileung ngebutkeun leungeunna. Sakabehanana anak buahna lir ibarat anu kakeunaan ku kram. Tapi sanggeus turun si Kamileung eta jalma anu genepan teh harita ting korejat deui sadar. Mana si Kamileung? Mana si Kamileung deui teh? Ai sia kurang ajar bagi jeung nanyakeun si Kamileung sagua. Tidak tadi kepanan jeung aing tarung sia. Gamplang harita eta pipi anak buahna dicabokan. Kesel keur si jangkung badag, mana kerisna potong, si Kamileung ge teuing geus ka mana. Bari jeung teu mere perlawanan saeutik acan ka manehanana kur tibah kitu jeung kitu hunggu. Si jangkung badag harita langsung gek diuk. Tetela euy. Aing geus eleh sagalana ku si Kamileung. Cacakan si Kamileung teu mere perlawanan anu berarti keur urang. Tapi urang jelas yen si Kamileung lain jalma sambarangan. Udaon si Kamileung ayeuna kabur, aing ngarti. Sabab ilmu urang dibandingkeun jeung si Kamileung, eueuhna naonna jauh tanah kana ka langit euy. Jadi kudu kumaha atuh? Kudu sia kudu molor sia mah. Bangsat sia mah jeung nanyakeun ka aing ge lieur. Senengkeun si Kamileung. Anu boga pikiran teu ari-ari cenah ngalawan nu karari patut, mending ge kabur we jeung si Kamileung teh. Sebab ngameakeun tanaga teu puguh, teu boga dosa, teu boga masalah jeung jalma nu kararitu, kudu ngalawan. Keur naon ceuk si Kamileung? Cukup manehna mamerkeun. Motongkeun pakakas dina huntuna oge geus cukup. Lamun ceuk keren mah beureun terapi sok. Jelas hasilna kaparan tumiba ka jalma-jalma nu cekeneh raruas nakaranan. Si Kamileung anu lumpat beblesatan harita bari teu puguh tujuanna mah ka mana. Nu antukna si Kamileung harita nepi ka hiji lemur. Denge hayam jago tingkor atau kongkorongok. Jalma-jalma katingali pas sore harita anu rek ngararit, naon teh duka rek ngarit duka rek balik ngarit. Ngan anu jelas aya nu mawa sunung jeung aritna. Nu artina meureun arek ngarit, aya oge nu mawa bedog ngagaplek dina cangkengna, duka rek ngalah suluh, duka rek ngalah naon. Si Kamileung harita anu keur leumpang. Salah saurang jalma anu ti tadi ningalikeun ka si Kamileung. Harita nanya, "Bade ka mana Ujang?" Bade ka payun emang ti tepang karabi mah. Cek si Mang harita bari molohok ke pas ningal ngadenge jawaban si Kamileung. Si Mang mohok cai bari nempokeun tongong si Kamileung. Geus jauh harita si Mang ka karagogodeg. Ai. Kunaon itu jalma teh ditanya teh? Memang heueuh teu salah ti tukang kahareup. Bade ka mana Jang? Bade ka payun. Dipengker emang teu salah euy. Alam jadah ieu jelema ieu. Aya we nu model kitu. Ceuk eta jalma bari nyerengeh sorangan. Si Kamileung anu leumpang haritana asup ka tengah lemur. Katingali loba barudak anu keur ucing-ucingan. Si Kamileung harita nangtung. Barudak leutik anu ucing-ucingan aing jadi sono yang ucing-ucingan miluan Om. Budak leutik harita tangah ka si Kamileung. Anjir bunga jeung si Mang ieu masuk licik pasti ieu mah beda dina beungeutna bakal licik ya.
Nah make jeung sigali cik sagalan can oge miluan da can pernah wing miluan jeung maneh mah nya. Cek si Kamileung harita bari leos si Kamileung harita ngaleos bari nyengir barudak leutik teh harita neruskeun deui we ucing-ucinganana. Tanggeus nepi ka tengah lemur si Kamileung harita ngareret ka belah kencakeun jalan katingali loba jalma ting aya sabaraha puluh urangna eta jalma teh moal ari puluhan mambeureun tapi wewelasan jiga nama eta jalma teh nepikakeun teu ka bagian tempat darariuk dina tempat sing horeng jalma urang kampung anu keur ngayakeun salametan eta teh mangrupakeun parapatan kolecer lintang gitulah jalan anu kaditu ka dieu opat arah beureunan. Sabiasana di kampung eta mah setiap tahun teh sok ngayakeun hajat lemur pikeun cenah mah ngusir bala bahaya atanapi sagala rupa we meureunan mara bahaya anu tumiba ka urang warga. Jadi carana teh memang sok ngayakeun hajat lemur anu eusina eta hajat lemur teh nya aya lian maca sholawat maca Quran jeung lain sajabana tapi lain di masjid nyata di tempat anu memang geus disadiakeun di tempat jalana anu memang ngalintang opat. Para mitra kaum dangu sadayana si Kamileung barang ningali kaayaan eta tempat anu pinuh ku jelema anu darariuk ngampar samak sawareh mah aya oge nu nangtung rupa-rupa tur ngadoa ngutang tuna dipingpin ku ustad anu ngarti kana eta acara. Si Kamileung anu nangtung mancuh ningalikeun pok si Kamileung dina hatena pok ngomong Keur naon cenah ieu teh jelema teh nya make jeung ngadarua di dieu. Oh ieu teh beureunan lamun di lemur dewek mah lamun di lemur uing mah nu kieu teh jigana mah keur menak taun atawa hajat lemur ieu teh beureunan. Sabab saban satahun sakali di uing ge sok memang kieu ngayakeun pangaosan ustad jeung sajabana bari macakeun lapad-lapad sholawatan Quran jeung sajabana we tah. Oh beureun ieu ge tuh kadenge macakeun sholawat yeuh. Ah rek miluan we oge diuk di dieu. Si Kamileung harita bari gek diuk dina jukut eta jalma antusias nakaranan urang dinya mah meni fokus teu kagoda ku jalma anu keur nangtung eta anu ngaliwat. Sanggeus beres eta acara ustad geus nutup ngadoana buriak atuh sararea ngaburiak serengkeun sawarehna muru kana barang kana dahareun anu memang saban imah ge mawa dahareun mangrupakeun sangu koneng jeung sajabana pikeun di dahar dihidangkeun ku sararea keluarga urang dinya. Si bedu atanapi si Kamileung anu ningali kayan kitu harita manehna nangtung tur cengkat leos si Kamileung harita indit ningalkeun eta pitempatan. Sanggeus nepi ka salah sahiji tempat anu mangrupakeun eta tempat teh mangrupakeun warung gek si Kamileung harita diuk di warung sedengkeun di warung teh kur aya dua jalma bapak-bapak. Punten sampurasun mang. Rampes cek eta bapak-bapak tukang warung anu kakara apal yen aya jalma nu diuk kita tadi oge teh kanyahoan datangna si Kamileung teh ujug-ujug gek diuk kek ujang teh tidak tadi Teu mangka karajo. oh eta ku bapak teh katingali geuningan. Bade ngadamel naon ujang Uing teh lapar mang. ih atuh biasa nes mampir ka dinya tah ka tempat hajatan lembur padahal marinya aya sangu sagala rupa dahareun aya jang. Ada uing mayang ka dieu we ngajabang ah. Oh uing kapan be mampir ka dinya mang. Oh nya atukeun bae. Wios ieu teh da rencangna geuning teh waya kieu mah terserah da saep jang. Penting masangun we mang. Mun bae ai eueuh mah deungeun ajeng daging sapi oge masalah mang lah. Ret nu duaan harita ngareret. Manehna oge nyerengeng kadenge omong-omongan budak ngora anu aya di gigireunana. Bade ka mana kitu ujang? Ceuk nu gigireunana harita bapak-bapak. Uing moal ka mana-mana, bade di dieu we heula. Mun, bade di dieu heula. Bade di dieu we heula.
Satos di dieu bade ka mana? Mun satos di dieu ing teh nyata keur ngalalana. Gitu ing teh maksud teh. Oh. Jadi inti nama Ujang teh jalma nu keur ngalalana nu ngalangkung ka ieu pitempatan beul nya. Ayo kampung. Tak kitu bener pisan eta mau ngomongan teh euy. Ieu teh lembur naon mang ngaranna? Ieu teh anu ngaranna lemur Cisalak, Jang. Oh, Cisalak. Si jantungna di belah mana, Mang? Si jantung. Keke. Asa tan pernah ngadangu mamang di belah dieu mah si jantung teh aya ge belah ditu tuh. Wah, jauh kene ka sorangan ge ka si jantung mamang. Ujang. Ieu Ujang atuh ieu sanguna. Oh, mahon mangga Mang. Mang sok urang dalalahan duaan bareng yo. Iluan mah sok dia dirojong. Moal Ujang sok mangga we. Oh, nya geus tuing darah Mangnya bismillahirrahmanirrahim. Si Kamileung nuantukna harita dahar. Mani ponyo na keranan lantaran berhenti isuk can kararaban ku sangu ti kamari malahan. Heuleut sababaraha waktu oge si Kamileung harita geus beak eta sanguna. Si Kamileung sanggeus dahar nu saterusna nginum, beak nginum si Kamileung harita nyarane. Bari teurap. Cek si Kamileung harita. Yang toson tan atuh. Nya ieu teh da beul geus sore Mang. Ulah waka ini ti dieu Jang, bahaya lamun wayah kieu kudu kaluar ti kampung ieu mah. Emang aku naon Mang? Margina di piluaran kampung ieu mah kasebutkeun loba pisan karaman, loba pisan jawara. Tapi ari ka kampung ieu mah alhamdulillah tara aya karaman, tara aya jawara nu masuk Jang. Emang kunaon aralus kararaga urang kampung ieu? Sanes. Ieu kampung teh mangrupakeun nya kasebutna Kampung Cisalak teh patalukan para jago di dieu teh. Sanajan urang dieu memang teu boga ilmu pangaweruh anu lain, tapi akibatna lamun tarung jeung tempat di jeung urang dieu para jago sakumaha gagah saktina oge biasana sok eleh Jang. Jadi para jawara atau tukang karaman teh tukang malih tara aya ka dieu Jang. Oh gitu. Tuh nyangkanya. Berarti gararaga ambil urang dieu mah bermata kitu oge da teu mungkin lamun teu gagah mah. Ya. Teu nyangka. Memang kitu Jang. Memang kitu kaayaanana. Tapi ya saur bapak we gitu, saur bapak memang Ujang ulah waka liar ti ieu kampung Jang bahaya. Pang nama engke Ujang lamun kaluar ti kampung bakal ngaliwatan makam karamat Jang. Dah didinya nu mantak apesna jalma-jalma jago teh. Tapi uing penasaran uing makam karamat naon kira-kira we di dieu. Waduh. Jang, entos teu kedah ditaroskeun makam karamat naonna. Sabab bisa daena ge teu aya nu terangan anu jelas eta makam teh mangrupakeun makam karamat. Samali sok aya sababaraha urang jalma anu naon teh tos aya sababaraha urang jalma anu memang parantos pernah ningali makhluk anu aya dina eta makam Jang. Makhluk naon kira-kiranya? Wai makhluk naon nama tu wallahu alam Jang. Ngan anu jelas tukang dagang anu sering kadinya ngaliwat sering ningali makhluk anu kacida pisan pikasieunana cenah. Awakna jangkung badag pangawakanna. Terus oge cenah panonna ge nepi ka ngapurilang sagede gedang cenah Jang. Oh, mani anehnya eta makhluk teh. Tapi sanajan kitu uing jadi penasaran euy. Asli uing mah jadi penasaran jadi hayang nempo eta. Ih. Kunaon ari Ujang? Mending entong Jang. Bahaya soalna mah. Daripada Ujang bahaya, ya mending keneh geus we ayeuna mah kieu urang monok we di Bubi Mamang dieu. Emang di mana kitu Mang jauh? Deukeut Mamang mah tuh bari ditu. Karunya we ka Ujang ieu mah daripada aya kitu kieu.
Emang naon ngaruna gitu mang ka urang dieu ka warga dieu gitu. Jang, kupingkeun mamang. Sabenerna warga dieu teh teu hayang mantak sok ngayakeun hajat lemur itu ieu teh. Warga dieu teh memang sok loba nu leungit, Jang. Aya satahun 3 satahun 4 mah warga dieu teh geus dipastikeun leungit. Oh gitu. Maksudna teh leungit teh ku makhluk nu aya di dinya. Nurutkeun kapercayaan mah memang nya cenah, Jang. Tapi kan walau alam sadaya oge can pernah aya nu apal nganyatakeun yen nya atawa henteu nah. Ngan anu jelas kapercayaan mah memang makhluk anu aya di dinya anu tukang mau kan. Kalau loba anu leungit teh masa bangsa ning orok jeung budak ujangan, Jang. Oh, meureunan ieu mah aya tukang wadal meureun di dieu mang. Nya duka tuh Jang walau alam ka dinya nama memang catan terang. Aya tukang wadal atawa henteu nama. Ngan anu jelas warga urang dieu teh ngarasa kasieun matak sok ngayakeun hajatan lemur jeung naon supaya naon nolak bala lah intina mah kadinya, Jang. Tapi sanajan hajat lembur terus-terusan oge pan beuneunan aya wae lain anu leungit mah. Ya gitu, Jang. Anger aya wae. Duka naon anu salah ngan anu jelas di lemur ieu teh jelas mantak pika hariwangeun sabenerna. Ayo ayeuna mah urang mending oge ka rorompok mamang we yuk. Urang ngobrolin itulah. Ameh tenang geura. Bari ngopi. Oh, hayu atuh mang jadi sabaraheun atuh wing. Keun bae, Jang. Keun bae ku Bapak yuk. Ayo. Sabaraheun mang. Ayo sangu jeung naon deui, Jang? Oh, tah lajeng gorengan we wing mah teh jeung naon deui. Sanggeus bogo kitu mah harita cereng dibayar duaan jeung manehanana. Kencling si Kamileung harita ini tuturkeun ka si Bapa. Tekung seila duanana harita geus nepi ka hiji imah anu memang cukup gede. Eta teh mangrupakeun imah si Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Amu. Oh, waalaikumsalam. Harita teh ka di jero harita kadaengnya nu lempang nu saterusna kulotrak bukakeun pantot. Brai harita muka katingali ibu-ibu anu bukakeun pantot. Eta ibu-ibu neuteub ka si Kamileung. Geuningan aya tamu. Lain tamu wing mah. Jalma biasa we anu diajak ku si Bapa. Lain arek namu sabenerna mah. Mun atuh mah ngasok kalebet we, Jang. Harita si Kamileung harit asup ka jero nya kitu deui nu boga imah. Mangga ujang calik gek si Kamileung harita diuk tina papan anu karasa eta tempat teh menitiisna keranan. Kenah keranan mang ieu tempat menitiisna keranan ya. Nyangka kampung Cisalak teh meni genahna keranan. Cikan wing teh yang apa kudu kumaha lalakon tadi teh sabenerna mang ulah bari culang cileung geura ayeuna mah. Jadi kieu, Jang. Memang di ieu pitempatan teh aya hiji jawara anu memang ngalap kana kadugalan teh jelas ngalap kadugalan anu memang ngarusak ka jalma-jalma. Jalma nama memang tepati beunghar, tapi elmuna anu luar biasa aja. Mantak kasebutkeun dari disebut jawara mambung, tapi eta jalma teh kasebutkeun gagah sakti. Tuh, lamun geus rada eleh-eleh ku jawara teh sok dibantuan ku makhluk-makhluk anu aneh. Oh gitu. Oh, eta nu bantuan teh meureunnan jin anu aya di karamat di makam karamat eta meureunannya. Walau alam, Jang, anu mantuan ti mana mah. Ngan saurna memang gitu. Mantak seueur jawara anu sok ngebedokeun ka dieu. Sabab jawara teh sok dihadang wae ku marahanana. Gitu. Lu catumang jadi aman beureun kampung ieu teh. Nya lamun aman teh mah. Apanan jelas ieu mah teu aman, Jang. Sabab sajabana urang luar nu teu bisa asup ka ieu pitempatan. Jelas
warga dia kan dialah patina. Saban tahun cek mamang anu disebutkan tadi ayat 3 ayat 2 jalma anu geus nu perlaya teu puguh-puguh dina tempat anu sarua pang-pang nama Dina tempat nu sarua. nya lamun ngaliwat nyata ka tempat karamat anu teu dikanyahokeun tu ka makam tu ka naon tapi cenah memang cek tukang dagang nu pakaparengan ningali di eta pitempatan teh dijaga ku makhluk-makhluk nu jerangkung badag cenah jang. Piraku toy aya makam dijaga ku makhluk-makhluk nu jarangkung badag. Aing mah yang seurina kena kana ceuli mang. Nya duka tuh jang. Duka kumaha tuh matak nyawayahna ayeuna mah ujang. Daripada cilaka mending oge ayeuna mah ujang tos we. Ulam di dieu jang. Nya uing oge atuh arek miluan we sare di dieu itu mentak tengah ganggu mah. Yan tuh mantak mau ngajak hayu. Sanes kitu sor harita si Ambu nyodoran kopi 2 gelas jeung lalawuhna nu mangrupakeun gegeplak. Ujang sok atuh ieu tah kopina. Ayo naon sobat nanti di mah godeblag pangintenan. Nya kitu da di kampung mah jang dengan sok aya we lah sok pamit barang lamun teh sok karasa kitu. Tah pada waktu satu kabujing se patuh da kumaha.